Nah, sebelum kita. Siap. Nah, kita ceritakan aku langsung benar itu mah. Aku langsung ke nana. Dek mah yang melendok Kang Aman kemarin. Duh ampun deh. Ya. Ingat dek mah euy ka dieu teh. Naon Kakang? Pernah boga ka Bogo. Tahu cerita jangan beres. Lawan. Oh ya, oh ditamatkeun. Ah, sun. Oh, lagi karek kiper. Karek kiper lamun. Baca intep. Baca atuh. Tadi ku baru mau cari intep saware. Ibarat kupu di perjalanan membawa pejam kamus dan sehat anu ramah anu sehat sadayana Kang Agus mah sehat walafiat diperdeui buku teh kaca imas mawa beja bisnisna geuning barokah Imas mah jing sehat jag baraja Imas mah inung urang sarerea diberdoi kuku teh tukang paso mawa peja paso buru-buru jual diperdoi kuku putih ke tukang son mawa peja tukang son daudek nyanung oh dah beja dikit beja oh saya yang diguikan sana Masuk di beja-beja rumahnya aduh ampun ya inget baheula dewek ka dieu pernah boga ka Bogo hari ngaranna teh Yaya tapi udah malah percayain akan payung mah wah begitu goreng gitu patut isi belenggu wah malah percaya payung nanti apa baheula beungeut dewek ieu kaset wah aduh dewek jeung Cep Andriansyah teh direnengkeun mah jauh kakak ini jadi goreng gitu tuh kayak apa lalakona ieu aya dewek teh deuk nabuh ka Sumedang apa Sumedang nah eta mah pelebah Tanjung Sari hujan gede ngegebret hujan es eta hujan es cing peletak we keur sirah kana sirah eta kana pup eta ge kaca mobil palupus enteng palupus harita dewek wah cecele mah jadi nabuh teh miuhan we teh di pos sanksi wah nu lari wah nu nakon oh da wah nu wau atuh eta semet hujan kur gede we dewek ngadunga ka Allah subhanahu wa ta'ala ceuk dewek teh we ka Allah ngadunga ya Allah ya Rabbi atuh ieu teh meuni es na wungkul mun atuh jeung channel ada justru masalah agama masih euy mangkaning cenah lamun keur hujan gede dong sok diijabah eta barang dewek tangah kaluhur nu eta mah ujug-ujug koleang
Good. Jeung roda na Jeung rodana kan. roda cenol ningal kana beungeut dewe. Bakal nyingcel. Oh teu kaburu. Aduh jadi we aing beungeut bajrod. Kusin waduh. Nya eueuh nya kana awak aing datuh. Ini codeknya ke rumah sakit anu belah dinya teh nih. Ngaranna teh rumah sakit Hasan Sutisna. Hasan Sadikin. Oh geus diganti. Borong nepi ka dinya teh dewe ka dokter, cek dewe ka dokter. Nya. Dok, dek teh. Dok. Dok manggiharana anyar, dok. Cek dek teh, dok. Ini saya ketiban itu cinta sama roda cinta ini sama bebengetan muka saya begitu tengah cinta ada yang melayang sana hiber terus menimpa ke sini cinta membebet kepada bebenget muka dan saya cinta. Cek teh saya cinta pengen itu diubaran biar mencagur cinta. Itu boleh ala eta moy cek dokter udah cigan ningali beungeutna barang ditinggalikeun dia beungeut dewe ketemu coba di tunggulan pokna teh sakali aja beungeut kieu siksa ku aing cenah. Ayo kan ke dokter yang apa? Kurang bakso tahu. Baru dewek. Aduh, ampun ing. Dek nya kena beungeut ceuh. Ini dewek teh. Rumah sakit nu belah kidulna gini. Ngaranna teh rumah sakit eta teh rumah sakit Imanudin. Demi Allah tuh ya Imam Noel. Oh, teu Noel. Dewe ku Noel teh mo. Ya. Lain muhrim belegu. Immanuel. Demi Allah aing mah teu Noel. Oh, ngomong mah di teh. Ngaran rumah sakitna teh. Oh, mesti ganti. Oh. Borang ngaliwat teh kadinya karek ngaliwat atau barudak sagede kitu tah. Ngalut ka dewek majarkeun teh cenah euy. Nugelo borong bungut. Aduh, aing bada meledogan begeue bangep. Beuri helakon hirup teh. Bada baheula mah kasep jeung Cep Andrian sah deui sarua. Bobolahan terong baheula mendek teh. Boga kabogoh urang dieu. Ngaranna teh Yanti. Bogoheun teh Yanti teh kadewek teh nya. Mapai jalan satapak kitu teh cumaritis. Motor teh boga lek teh euy. Tupak celana we harita mah. Paling ngurak kitu. Ini mana ya laguna gini. Mentong di kenangan sih bisi lain kita mawar bodas bisi salah apa laguna gini mapai jalan satapak ngajog-jog ka Ciwastra itu karasa capena sabab kuring na diakon hujan angin dorda gelap henteu aya keur giuheun sanajan awak lancut teu paduli ka jeuntuy nu penting mah asal nepi ka tempat kasal sabila rek ngalongok anu ngorek suga nu kolot teu nyusul oke kerja dari kenangan itu
Mepai jalan satapak ngejuk-juk dekaci wastra deka rasa capek coba ayah nu diteang hujan angin dorgarap hantu ayah kerniuhan sanajan awak rancut-cut dipaduli ngajuntun nu penting mah asal nepi ka tempat ka ciwastra rek ngalongok rada angan suga nu kolot ridoun suga teh moal gagal rada geus aya nu boga balik teh asa hoream numpang ge asa nalayang namun bakal jadi hati korean sesudi pikiran dipanen itu pikiran dipanen itu pikir menghapus ketika dina namun bakal jadi hati korean sesudi pikiran dipanen itu pikiran dipanen itu aduh alah aing euy ngeunah ngarona teh mah euy ah ya lain euy tidak ieu pulan ceuk rek hajat isu matak oge teh panggung meureun kudu dijaga teh tak bisa aya sidawala saha we di dieu warga umat itu teh ulah pos ulah nepi ka kosong nah hari mehapkeun keamanan teh kudu ka polisi jeung tentara unggul salah teh kudu saya ge berparti tarasi teh teh eta ulah ngandelkeun 5 wae ulah security wae sarua we urang ge ngiluan minta ngajaga keamanan panggung bisa nu mangkus teh metak ge tak ke mureundah mulai nu ka dieu hormat bejaan ulah ingkah-ingkahan gitu dewek ya RT keur nguriling heula weuy mun kumisna gede euy eta aman urang ajak karona ya jeung tukang son ya kitu we duk neang geus sidawala teh mah persisnya banget persis saha jika aman sasmita bisa berapanya gua jangan melok itu ya kapan kemar anak kan kamar rame nak kan
namun nanyakeun aman Sasmita bejakeun jadi hansip gitu. Dinas kan dinas ini. Hayang ngejaga keamanan itu. Tapi naon kan ka paman? Maru aing teh. Aing akan aya bagian kajaga mah teh. Bagian ngajaga ini. Jadi komandan nya. Hai, di teh kamari teh. Aduh. Hayang naon di teh? Maka Keamanan kudu dijaga. akan tenang atuh. Hayang apa? Ya. Kamari hayam 3. Kumaha kitu Kang? Kunci. Aing mau. Tinggal 7. Atuh alus Kang. Nah, tinggal 7. Nu meureun ditambahan ku bangsat. Ke bangsat yang meureun hayang eta naon teh? Husnul khotimah. Ya, aya kitu bangsat kan. Ta eta bangsat syariah teh. Nya, Waktu mah dicopot di tamahan ya Kang. diuk ke belah di sugan ah. Ngadaguan eta teh. Anu ngarona belah di sugan. Nanarekeun heula teh dia. Ayo abang mundur. Mohon salah-salah natanya ngasih teteh anu cantik tuh. Mundur bangkung hideung saur natanya. Tahilap atuh ieu bangkung hidangnya disanakeun sanakan nu anu tadi ya. Mangga nyangakeun bangkung hidang tanya. Ba